Wujud jeung unsur budaya. A. Wujud budaya. Kagiatan budaya geus dilakonan ku masyarakatna teh geus lumangsung ti bihari nepi ka kiwari. Eta hal teh nuduhkeun yen kabudayan mangrupa sistem gagasan anu geus mekar sacara historis sarta mibanda organisasi jeung strukturnu dilaksanakeun ku anggota masyarakatna. Sistem gagasan nu sumberna tina akal. Manusa ngaglarkeun wangun tingkah laku anu tangtu boh wangun material boh non-material. Kuncara ningrat ngasongkeun tilu wujud kabudayaan nyaeta awujud ideal atawa komplek idid nu sifatna abstrak. Bewujud sosial, sistem kamasyarakatan atawa komplek aktivitas tingkah laku. Jeung cuwujud isik, barang-barang material, hasil karya manusa katingali ku panca indra. Wujud nu kahiji, ideal, aya dina alam pikiran manusa atawa anggota masyarakat nu siatna abstrak, dina harti teu bisa dicabak, jeung ditempo lantaran ayana dina uteuk mangrupa pola pikir, mindset, sistem gagasan, prinsip, sawangan hirup, kayakinan jisp. Kabudayan ideal ieu sok disebut oge tata kalakuan anu mibanda ungsi pikeun ngatur jeung mere pituduh kana kalakuan. Jeung paripolah manusa dina hirup kumbuh jeung papadana, dina wangun ajen. Nilai, norma, hukum, atawa aturan-aturan, ideologi anu mibanda mana. Wujud ideal teh ayana dina pikiran masyarakat di mana kabudayan eta hirup. Ieu wujud teh bisa katitenan ngaliwatan media cetak atawa elektronik. Ajeninajen nu aya dina eta wujud mibanda fungsi salaku palasipah sawangan hirup. Weltans caung hiji kelompok masyarakat. Kitu oge aya patalina jeung kapercayan sarta tujuan-tujuan kamasyarakatanana. Contona wae aturan-aturan nu teu tinulis nu lumaku di masyarakat Sunda, saperti tata krama atawa sopan santun. Wujud nu kadua netelakeun kumaha prak-prakanana ngimplementasikeun aturan nu geus matok. Hal ieu bisa ditalungtik ngaliwatan tingkah paripola. Saperti pola hubungan atawa interrelasi jeung interaksi anggota masyarakat dina kahirupan sapopoe. Interaksi anggota masyarakat di daerah Sunda bisa katingali saperti dina wangun, gotong royong, musawarah, kumaha nyarita kasaluhureun. Kasasama, kasahandapeun, hirup silih ajenan, silih jejehkeun, jeung sajabana. Wujud budaya nu katilu mangrupa hasil karya cipta nu bisa karasa ku panca indra. Wujud nanbrak bisa katingali, karampa, jeung karasa. Upamana wae wawangunan saperti imah, kantor, masjid, pakaian saperti baju, calana, dudukui. Pakakas saperti pacul, blog, cukil, jeung sajabana. Unsur budaya. Kabudayaan mangrupa hasil tina cipta, rasa, jeung karsa manusa. Sabada maham kana harti kabudayaan, leuwih hade lamun satuluyna apal kana unsur-unsurna.
Nurutkeun kuncara ningrat, hiji 884 netelakeun lamun diunggal. Kabudayan surbangsa di jerona bakal kapanggih 7 unsur kabudayaan. Katujuh unsur anu dimaksudnya eta. Hiji, sistem religi jeung upacara kagaman. Kuncara ningrat, hiji 885, ngabagi. Sistem religi kana 5 komponen anu mibanda peran sewang-sewangan tapi mangrupa bagian tina hiji sistem anu silih pangaruhan. Kalima unsur anu dimaksudnya eta hiji, emosi kagaman, 2, sistem keyakinan, 3, sistem ritus. Atawa upacara, 4, properti upacara, jeung 5, umat agama. Sistem upacara kagaman secara khusus mibanda 4 aspek, nyaeta hiji. Tempat lumangsungna upacara, 2, lumangsungna upacara, 3, pakakas nu digunakeun dina eta upacara, jeung 4, jalma atawa masyarakat nu ngalaksanakeun eta upacara. 2, sistem organisasi kamasyarakatan. Sacara umum sistem organisasi kamasyarakatan ngagunakeun 3 sistem organisasi sosial. Sistem organisasi anu dimaksudnya eta sistem pamarentahan negara, sistem pamarentahan agama, jeung sistem pamarentahan hukum adat. Hubungan sosial nu pangdeukeut namah nyaeta hubungan kakarabatan nu mangrupa kulawarga. Inti nu deukeut jeung hukum kerabat liana. 3, sistem pangauruh. Ilmu pangauruh nyata sagala hal anu dipikanyaho. Ngeunaan barang, siat, kayan, jeung kahayang. Pangauruh anu dimaksud ngaungku hiji, alam sabudereunana, 2, sasatoan jeung tutuwuhan, 3, atat, bahan olahan, jeung barang-barang nu aya di sabudereunana, 4, raga manusana sorangan, 5, siat jeung paripolah manusa, jeung 6, ruang jeung waktu. 4, basa. Basa mangrupa pakakas pikeun ngawujudkeun budaya nu digunakeun ku manusa pikeun komunikasi, boh sacara tulisan, lisan, atawa gerak, nu miboga tujuan pikeun nepikeun maksud atawa kahayang panyatur ka pangregepna. Ku ngaliwatan tabasa, manusa bisa ngaluyukeun dirina jeung adat istiadat, paripolah, tatakrama masyarakat, tur ngagampangkeun manusa campur gaul jeung papadana. 5, kasenian. Sacara gurat badag kasnian kabagi kana 2 bagian, nyaeta. Hiji, seni visual. Nyaeta kasnian nu bisa dirasakeun ku indra panpo saperti seni patung, seni relie, seni lukis jeung gambar, seni rias, seni tari, jeung seni drama. 2, seni audio. Nyaeta kasnian nu bisa dirasakeun ku indra pangrenge. Saperti seni okal, seni instrum, seni sastra, prosa jeung puisi, jeung seni drama. 6, sistem pakasaban. Sistem pakasaban mangrupa upaya manusa pikeun nohonan pangabutuhna sacara materi. 7, sistem pakakas jeung teknologi. Pakakas nyaeta parabot anu digunakeun pikeun ngagampangkeun hiji pagawean. Sedengkeun teknologi nyaeta jumlah sakabeh teknik anu dipibanda ku para anggota hiji masyarakat,
nya eta sakabeh cara paripolah dina hubunganna jeung ngumpulkeun barang olahan nu disadiakeun ku lingkunganana. Ungsi jeung peranan kabudayaan. Budaya anu dipibanda ku masyarakat salaku makhluk sosial mibanda ungsi nggoning ngajaga lumangsungna kahirupan, neruskeun jeung ngabina turunan, nyusun jeung ngarancang sagala prilakuna. Lian ti eta budaya oge bisa nyumponan kasugmaan masyarakatna enggoning nganteur naluri, karp jeung sik kana pangabutuh hirupna. Kukituna manusa teu bisa nahan hirup mun salaku manusa upama teu miboga kabudayaan, sabab kabudayaan mangrupa hiji hal nu geus ngangkat manusa tina tingkat hewan sosial jadi jeung aya di puncak kahirupan minangka manusa berbudaya. Kerber jeung Smith dina Harsojo, 1-867, kaca 1-57, netelakeun sabaraha ungsi jeung peranan kabudayaan dina kahirupan manusa, nya eta. 1. Pikeun neruskeun jeung ngasuh turunan nggoning ngabina jeung ngajaga lumangsungna kahirupan biologis di kelompok sosialna. 2. Pikeun kamkaran kahirupan ekonomi, ngahasilkeun jeung karkeun barang-barang ekonomi. 3. Pikeun transmisi kabudayaan, cara-cara ngadidik, jeung ngawangun generasi anyar ngajadikeun jalma-jalma dewasa anu ngabudaya. 4. Pikeun kadali sosial, nya eta cara-cara anu ditkeun pikeun panyalindungan individu jeung kelompok nggoning ngahontal hirup nu sajahtera. 5. Pikeun hiburan, saperti rekreasi, nyalurkeun aktivitas atawa karancagan, nggoning nyumponan pangabutuh nu nimbulkeun kasugmaan batin. 6. Pikeun kagiatan kaagamaan, nya eta ngukulan hal-hal anu patalina jeung kakuatan anu sifatna gaib. 7. Pikeun konservasi. Cindna, ungsi peranan kabudayaan teh telah pisan yen sagala rupa kabiasaan atawa kalakuan anu mola sarta geus jadi ciri adat kabiasaan masyarakatna. Kabudayaan bakal lila jengkar saupama aya pangrojong ti masyarakatna. Kukituna, kabudayaan teh bakal diluyukeun jeung kabutuhan-kabutuhan nu aya dina lingkunganna, sabalikna hiji masyarakat moal aji saupama teu mibanda kabudayaan. Jadi antara kabudayaan jeung masyarakat teh aya kagiatan silih lengpan anu rakt sarta moal bisa dipisahkeun.